Tuluy au bil maisati menyanak buku mah bari tingali nya dan nuku abi dibahas teh nu ieu nya sanes ngacaprut ka ditu ka dieu atawa katungkulna teh ku maisah. Naon maisah lain maisah aya bi isah eta nabi maisah sanes maisah ya ari maisah teh neangan jang kahirupan urang boga beas boga dengan sangu ngangge naon lamun meser nge artos nge duit lamun hoyong aya kedah di mana eta usaha nya usaha namarek usaha langsung atau usaha minta tisalaki usaha eta oge sarua sajaba ibadah kulantaran jalma teh butuh kana mencukupi hidup butuh dahar butuh make sanajan dahar jeung make teh kudu nama saperluna tapi kan urang mah manusiawi sok hayang wae naon sok hayang wae leuwih minimal teu pi omongeun batur nya minimal eta teh dalamun abdi disorban make lap dapur pi omongeun moal omongeun nya ngadorakakeun batur eta teh pake lap dapur atau dijieun sorban jadi disorbana lamun make lap dapur jadi kenging pasunatan kenging ngan pedah pi omongeun batur atawa abi make kopeah nu panjang nyungcung ka luhur jiga asepan sae di kopeah sae ngan pi omongeun batur awon pas pi omongan baturna tamanta katungkul ku maisah ku neangan duit ceuk urang mah maisah teh nya eta teh masih keneh bagian tina jalma anu nyaah ka diri kumaha cara neangan duitna pilarian nu halal lamun di palemuran mah aya buburuhaneun nya ku cara buburuh naon murid babad naon we nu saburuh-buruh nanya nu kira-kira diburuhan atawa lamun teh mah anu resepna teh dagang ku cara dagang eta teh bagian ti jalma anu nyaah ka diri lamun teh mah eta jalma butuh nya ari kira-kira teu butuh mah urang mah teu butuh sangu, teu butuh baju, teu butuh pake, masing teu usaha ge teu nanaon nu kitu mah nya. Tapi kira-kira aya moal jalma nu teu boga pangabutuh. Secara teori moal aya da sanajan aya jalma pengangguran oge anger waktuna dahar mah butuh dahar, waktuna liar butuh make nya terus butuh liar ya make piraku tataran yang kaluar mangga anu pakasabanana sok ka sawah teraskeun ka sawahna nu pakasabanana ka kebon teraskeun ka kebonna nu pakasabanana dagang teraskeun dagangna naon we pakasabanana mah nu penting urang bisa kacukupan sanajan tugas mencukupi urang teh salaresna mah tugas caroge nya. Tugas caroge teu kudu urang buburuh ka ditu ka dieu. Tapi caroge anu kudu nganapakahan urang. Tapi kulantaran di urang mah rata-rata nya henteu sadayana. Rata-rata ibu-ibu teh teu terang kana kewajiban caroge mun sapoe kudu mere sabaraha kan urang mah teu terang nya. Tukang hajat teu dibejakeun bareng ami teu dituntutnya. Tah, kan kewajiban caroge teh nya wartoskeun ka caroge. Tiap poe kudu mere dahar minimal beas atuh 8 on. Mun diartoskeun mah kira-kira 10.000 beasna. 10.000 deungeunana cekak moal 10.000 sadinten. Nah. Eta teh kewajiban salaki anu ulah dicokot deui ku salaki. Kan ari urang mah dahar ge kumaha
bareng teu apal teh bari urangna ridho, ari ridho mah mangganya teu jadi masalah. Ngan lamun urangna teu ridho mah urang bisa nuntut ka salaki teh. Mana ieu napakah poe ayeuna mangkaning sabulan can nganapakahan jadi hutang eta tehnya. Lamun istrina teu ridhoeun, ari ridhoeun mah abi marido masing teu diparaban ge. Asal jeung aa we tah ari eta mah mangga nya teu jadi doraka ka salakina. Tuluy kewajiban salaki teh dina tiap genep bulan wajib makean sapangadeg kanu jadi pamajikan. Genep bulan sakali ya berarti bulan genepnya wajib pangmeulikeun ti mimiti tiung baju nepi ka handap nepi ka sendal sepatu wajib salaki teh sataun 2 kali. Osok salaki urang gitu osok. Tara da meureun urang mah etana meulina sok leuwih remennya. Kakarage sabulan geus nyiridit atawa geus naon COD check out mun jaman ayeuna mah ceuk salakina teh boro-boro genep bulan sakali nu puguh mah tiap bulan we eta meureun kitu sebagian salaki teh kitu pangatara mere teh. Ngan lamun tara meuli, urang tara meuli nya wajib salaki mere pakaian sapangadeg setiap genep bulan alias sataun 2 kali. Haridang ngaranjuk badan atunya. Menang teu nganyuk teu bebeja. Menang lamun salila genep bulan sama sakali can pangmeulikeun. Ari geus pangmeulikeun mah nya urang nganyuk deui hek duitna nu salaki doraka nya eta mah. Lamun teu beja kajaba lamun cek salakina teh kieu sok we neng bisi butuh nanaon me angga we ieu artos bila perlu nganyuk nya eta mah mangga ari geus kenging izin mah nya. Nu penting urang pikeun jalma anu ngaraksakana waktu atawa nyaah ka diri teu mopohokeun kana usaha lamun butuh. Ari kira-kira teu butuh mah masing teu usaha ge teu nanaon ngan jigana moal aya jalma anu teu butuh naon. Titik. Kapaham deui kadinya? Teras. Sajajar deui. Sajajar deui. Bali alimin fadlun ala man ya'budu. Fadlal buduri alal kawakibi fil jala.